picok terus roti terus ya anu ngenyot steak kol jeung tarigu. Abader geus periode di ayeuna aya di kawasan teras Puncak Bogor. Abader baru pertama kali di sini ya, jadi Abader mau lihat menu best seller yang ada di sini. Nah, Abader pesen menu best seller yang ada di teras Puncak. Buat kalian wajib datang nyoba ke sini. Ya, pesanan Abadernya di teras kita kawasan Puncak Bogor. Tuh, tinggal jauh-jauh di Ciranyang ke di pesen bala-bala. Ya, ayo cabean. Beda jeung bala-bala di lemur mah. Ting ka nuansa alam meureunana alam anu mawangeuna. Jadi bala-bala ge ka bawangeuna. Tinggal lumer ieu mandoan tapi kurang asak. Kurang asak, kurang garing, benyakeun ka tukang ieu tukang goreng. Ka tukang goreng aya kurang garing ieu. Jadi ieu goreng tempe teh ngenyot. Beda jeung menang kolot urang mah. Ngeretes ieu mah ngenyot. Ting style-na kieu benerannya. Jika style na tapi ngeunah kakara Abader mengadar goreng tempe anu ngenyot. Nah, ayeuna Abader ngasaan roti bakar anu aya di teras Puncak kawasan Bogor. Nah, geus mana ting lumer na we teu ngarinya. Ngahaja ya Abader teu dahar sangu. Bosan dahar sangu diet. Ngeunah roti ge sumpah. Aya nanyakeun ieu. Roti di mana meulina ieu? Jeung beda ieu rasana ge. Ngali. Nempo alam ngadahar ge geunaheun teu ngali. Beda jeung caun di lemur mah. Asa ngeunah keneh ieu. Aslina. Tah keur warga Ciranjang, Cianjur, Cipanas belum tentu geus karabeh nincak ka dieu ka teras Puncak. Abader ge orang Ciranjang karek ayeuna. Tah ieu minumna geus saberes aya pesen picok terus roti terus ieu anu ngenyot jeung steak kol jeung tarigu make wortel saeutik. Jadi lamun di urang jadi bala-bala minumna tah americano rada gaya saeutik. Sorry ya. Budaya wae atuh.